Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul arba'una ari hadis anu ka 40 an Ibnu Abbasin eta tetep katampi ti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Annahu sanyana itu Imam Ibnu Abbas qala eta parantos ngadawuh itu Imam Ibnu Abbas kana lafad qala Rasulullah. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam kana lafad yakhruju bakal keluar fi akhir zamani di akhir zaman saha aqwamun pirang-pirang golongan wujuhuhum anu ari pirang-pirang beungeutna aqwam wujuhul adamiyina eta pirang-pirang beungeut bangsa Adam wa qulubuhum jeung ari pirang-pirang hatena itu aqwam qulubus syayatina eta pirang-pirang hatena pirang-pirang setan wa amsaluhum jeung ari pirang-pirang pantaranana itu aqwam ka amsalid diabi eta tetap seperti pirang-pirang pantaran pirang-pirang macan atau ajag ad-dawari anu garalak laisa bari teu aya fi qulubihim eta tetep dina pirang-pirang hatena aqwam naon syai'un saperkara oge minar rahmati anu tetep tina sifat kanyaah sapakuna anu loba ngocorkeunana liddimai kana pirang-pirang getih la yargobuna bari henteu mika ngewa kabeh anil qabihi kana kagorengan insya'ata bari lamun mah turut anjeun hum ka itu aqwam qarrabu tah ngadeukeutkeun itu aqwam ka anjeun wa in tawanaita jeung lamun ngajauhan anjeun anhum nyingkahan ti eta aqwam igtabu tah ngupat aqwam ka anjeun wa in amanta jeung lamun mercaya anjeun hum ka aqwam khanu tah cidra aqwam kum ka anjeun khanu tah cidra aqwam ka anjeun sibyanuhum ari pirang-pirang anakna aqwam gorimuna eta anu ngaharutang kabeh wa syubbanuhum jeung ari pirang-pirang pamudana aqwam syatiruna eta anu lalicik kabeh wa syuyukhuhum jeung ari pirang-pirang kolotna aqwam fajiruna eta anu lalacut kabeh layak muruna tara marentah aqwam bil ma'rufi kana kahadean wala yanhauna jeung tara nyargah aqwam anil mungkari tina pamungkaran wal i'tizazu jeung ari ngagungkeun bihim ka itu aqwam zulun eta hina wa talabu ma jeung ari nyuprih kana perkara fi aidihim nu tetep dina pirang-pirang leungeunna aqwam fakrun eta kapakiran al hukmu ari ngahukuman fihim di itu aqwam bid'atun eta bid'ah wal bid'atu jeung ari bid'ah fihim di itu aqwam sunnatun eta sunnah fa ing dadzalika tah eta tetep dina likana itu mazkur yusallitu nyampurkeun saha Allahu Allah alaihim ka itu aqwam syirarahum kana panggorengna aqwam summa yad'u tuluy ngadua saha khiyaruhum pang alus-alusna aqwam fala yustajaba tuluy teu diijabah lahum pikeun itu aqwam naon du'aun doa qala sa syaikhu Muslim al-Ubadaniyu qadima pernah dongkap alayna ka kami saha Sholihun al-Muriyu Imam Sholih anu bangsa Muri wa Abdul Wahid sareng dongkap Imam Abdul Wahid tawa anu nyebatkeun deui Abdul Wahhab ieu teh bin Zaid wa atabatul gulami sareng dongkap atabah al-gulam wa salmatul aswadi sareng dongkap salmah al-aswad fanazalu teras tarurun itu nu kabeh alas sahili kahiji pantai fahayyatu tuluy nyip naon hayyat fahayyatu tuluy nyawiskeun atawa tiasa deui nyiapkeun kuring lahum pikeun itu nu kabeh data lailatin dina hiji peuting to'aman kana kadaharan wa da'autu jeung ngajak kuring hum ka itu nu kabeh ilaihi kana to'am faja'u tuluy daratang itu nu kabeh falam balagu tuluy dina mangsa nepi itu nu kabeh wada'tu tah nyimpen kuring at-to'ama kana eta kadaharan baina aidihim di payunan itu nu kabeh fa idzan tuluy dina nalikan itu wada'tu qailun ari anu ngucap yaqulu anu ngucap itu qail wa huwa bari ari itu qail ala sahili eta tetep
luhureun sisi laut. Rafi'an barina anu narikeun sautahu kana sora anak qail. Kana lafad wailukum ari kacilakaan anjeun kabeh, sughlukum eta katungkulna aranjeun kabeh, andaril khuludi tina akhirat, mato'ima kana pirang-pirang kadaharan, waladzata nafsin jeung kana ngeunahna nafsu. Huma ari itu mato'im jeung laddah ghairu nafi'in eta anu henteu manfaat. Fasoha tuluy ngajerit saha atabah soihatan kalawan ngajerit saenyana. Fasaqata tuluy ngagubrag atabah magsyian bari anu kalenger. Magsyian bari anu kalenger alaihi. Atawa tiasa di magsyian barina nu dikelengerkeun saha alaihi itu atabah. Wabaka jeung ceurik sal kaumu kaum, rafa'ana jeung ngangkatkeun kami atau ama kana kadaharan. Famadzaku tuluy henteu ngarasaan itu kaum minhu tina ta'am lukmatan kana sahuapan. Qala teras ngadawu saha Muadz bin Jabalin radhiyallahu taala anhu kana lafad qala saha Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam kana lafad. Saya bakal datang ala nasi ka jalma-jalma naon zamanun zaman yakhluquna anu ngabid'ahkeun itu nas pihi dina itu zaman sunnati kana sunat kami. Wa yujaddiduna jeung nganyar-nganyar itu nas al bid'ata kana bid'ah. Faman tasa jalma ittaba'a anu turut si iman sunnati kana sunat kami yauma idzin dina poenan itu yakhluqun soro tah jadi si iman goriban eta nu asing, wa baqiya jeung nyesa si iman wahidan bari na saurang. Wa man jeung sajalma ittaba anu turut si iman bid'atan nasi kana pabid'ahan jalma-jalma. Wajada tah manggihan si iman khamsina ka 50 naonana sahiban baturna. Wa aktsara atawa leuwih loba tinimbang 50. Qala terasna rasa ashabu Rasulillah kana lafad hal ba'dana nah eta tetep dina saatos kami. Ahadun ari aya hiji jalma yakunu nu bukti ahad afdola eta leuwih utama minna tinimbang kami. Qala ngadawu Rasul na'am leres aya. Qalu naros di ashab kana lafad fahal yarauna tuluy naha ningali tu jalma-jalma ka Rasul atawa ka salira. Qala ngawaler saha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad la henteu. Qalu teras naros ashab kana lafad fahal yang zilu tuluy naha turun alaihim ka itu jalma-jalma naon al wahyu wahyu. Qala ngawaler nabi kana lafad la henteu. Qalu teras naros deui ashab kana lafad kaifa yakununa bari kumaha kaayaanana itu jalma-jalma. Qala ngawaler nabi kana lafad kal milhi eta tetap seperti uyah fil ma'i dina cai. Tadzubu anu ancur naon qulubuhum pirang-pirang hatena jalma-jalma kama yadzubu sapertikeun yen ancur naon al milhu uyah fil ma'i dina cai. Faqalu teras naraos itu ashab kana lafad kaifa ya'ishuna kumaha hirup itu jalma-jalma fi dzalika zamani di eta zaman. Qala ngawaler nabi kana lafad kadudi eta tetap seperti bilatung fil khalli dina cuka. Qalu teras naros di itu ashab kana lafad ya Rasulullah kaifa yahfadzuna kumaha ngaraksa jalma-jalma dinahum kana agamana jalma-jalma. Qala ngawaler Rasul kana lafad kal jamri eta tetap seperti ruhak fil yadaini anu tetap dina dua leungeunna atawa dina dua leungeun. In wada'ta lamun nyimpen anjeun hu kana itu zamrun tofi'a tah pareum itu jamrun. Wa in akhadta jeung lamun nyokot anjeun hu kana itu jamrun bil yaddi kalawan leungeun ahraqo tah ngaduruk eta jamrun kana iyad. Alhamdulillah. Logat Sunda surah Logat Sunda kitab Syarah Uspuriyah tikawit muqaddimah dugi ka akhir hadis anu ke-40 parantos rengse. Mudah-mudahan manfaat khususna ke kuring pribadi umumna ke samudayana. Wallahu a'lam bissawab.